wabarakatuh. Sampurasun sadayana nami abi tabina amadiawikan ti kelas 10 MIPA 4 absen 35. Di dieu abi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Cigondewa. Kumaha sih caritana teh? Jadi kieu. Jaman baheula aya karajaan anu ngaranna Karajaan Sindang Sari. Ari anu jadi rajana katelah Bagenda Raja Singamandala. Raja adil tur wijaksana. Bagenda raja keagungan putri anu keur sumedeng rumaja putri. Nyaeta Putri Mayang Sawitri. Putri geulis bawa ngajadi, endah bawa ti kudrat. Kageulisan Putri Mayang Sawitri geus kawentar ka mana mendi. Loba pangeran jeung raja anu boga maksud pikeun ngalamar. Tapi kabehanana ditolak ku Putri Mayang Sawitri. Bagenda Raja Mandala kacida hariwangna. Dumeh sakabeh pangeran jeung raja ditolak lamaranana. Bagenda sieun raja-raja anu ditolak lamaranana teh nyerang ka nagara Sindang Sari. Hiji waktu Raja Jayadilaga ti nagara Marga Asih datang jeung rombonganana. Maksud tayalian rek mingharep ka Nyi Putri Mayang Sawitri. Tapi nu ieu ge sarua deui ditolak lamaranana. Atuh Bagenda Raja Singamandala teh beuki gempeur kacida. Sok sieun Raja Jayadilaga bendu tuluy nyerang karajaan manehna. Teu jauh tina panyangka, amarah Raja Jayadilaga teh geus teu katahan. Lantaran lamaranana teh ditolak, anjeunna ngajak perang ka Raja Singamandala. Raja Singamandala teu bisa nolakan karena tangtangan Jayadilaga. Anjeunna sayaga nyiapkeun bala tentara di karajaanana. Sakabeh bala tentara Sindang Sari make perkarang panah jeung Gondewa pikeun mapak perang. Wanci subuh, bala tentara Sindang Sari ngajugjug ka tempat perang. Tanggara perang geus ditabeuh. Prajurit Sindang Sari ngaleut ngeungkeuy ka paperangan. Bari teu poho mawa panah jeung Gondewa tea. Kira-kira wanci manceran perang campuh mimitian. Sing horeng para prajurit Marga Asih leuwih kuat nitimbang prajurit Sindang Sari. Ari sababna jumlah leuwih loba sarta perkarangan leuwih samakta. Para prajurit Sindang Sari kadeuseuh sarta loba nu palastra gugur di medan jurit. Teu kuat ngagayon musuhna. Malahan Raja Singamandala oge perlaya sapada harita. Ningali ramana perlaya, Putri Mayang Sari nyabut keris rek terus labuh geni. Maehan maneh, tega kana nyawana sorangan. Ngancrep we keris teh ditobleskeun kana beuteungna. Sarta harita keneh oge Putri Mayang Sawitri nemahan pati ku kerisna sorangan. Ningali kaayaan kitu mah ngarasa puas hate Raja Jayadilaga teh. Manehna ngarasa sugema sabab anu nyerikeun hatena geus sah ti alam dunia. Kusabab di eta tempat teh loba para prajurit Sindang Sari anu perlaya sarta marake senjata panah jeung Gondewa. Nya ti harita eta tempat teh Raja Jayadilaga di ngaranna Cigondewa. Nu ahirna robah jadi Cigondewa anu asalna tina Cigondewa tadi. Tamat. Kitu wae caritana ti abi, hatur nuhun tos ngadengekeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.